dihiras ongko tak itu kasep wayahna jalankan tugas pangnewakeun baladewa pangnyokokeun senjata nengalakna dicokot senjata nengalak teh pikeun hukuman ka manehna sabab lamun eueuh senjata nengalak manehna teh lemah hatena teh nyangakeun adi pansena tah kitu anu mah kumaha carana pikeun kacangkalak eta jalmi parantos aya anu uningaeun mode Pandawa mode Kresna kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayana Baladewa kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh tah kitu ngan ukur boa nah nahanya padahal leres kungsi Baladewa teh kitu kurang ajar bahaya teh tenengala teh lalawara malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita Baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara leuwih bahaya ya. Wah, hancur dunia teh ku manusia hapan kitu dina catatan kitab oge yen ieu ruksakna dunia teh ku polah-polah jelema anu geus kaleuweuhi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi leresnya tah kitu anu mah wayahna jalankeun ieu pancen pangnewakeun Baladewa malah ayeuna teh Baladewa teh make kedok naon jiga jelema anu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema anu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan miningan banget ku saweuy atuh kalah beuki gede dosana nya wayahna we cangkalak Baladewa ku anjeun dek ditungtut di dia di sawarga kahiji senjata nengalak pangyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu lara jadi wayahna meureun dihukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa sae diestokeun kinten dinten iraha anoman perbansana suta kedah ngalajalankeun pancen ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana sae diestokeun wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we tak itu mangga moal di enjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya los geura jalankeun nanging ieu bilih Baladewa minta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha harewosana ceulikna yen kaula teh tugas gitu tugas ti sawarga kedah di harewosan celina nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we mangga atuh kitu mah moal teu dilaksanakeun ku kaula bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku Anoman melaan Baladewa bejaan celina bejaan make beurang gitu isuk teh ya mangga kade kudu dicatet tah dina kwetansi
bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji mudah-mudahan anu merestuna bae pitulung Pangeran Rahmat Pangeran baka marengan kajelema anu cicing dina jalurna geran niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat Marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna ulah kaciri nyumput buni dinu caang we kasep ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah nya ulah nemrak di mana nyieun kahadean teh ulah hayang kapuji deh ku batur timalan geus mimitina diajar ayeuna mah diajar dewasa dau rampung daun tutas pengandika beralu mampah jeung lumaku pangdoa wa aya disakigeun hidup pek kasep mugia angsa dama anoman baladewa anjeun geus ngalangar kana perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nanggala sahinga can mangih hiji karepet anu hese di ungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba Kakang Panjenrada adik mugia para juata marasanga juata para lumanten bayar-baya nyaksian karena perjuangan anoman timalan para dewata mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan anoman perbancana suta kalayan mentas supaya bantuanana gawe bareng di mana anoman kacanir bangban Mugan niraya lumunur memete niraya ngarana den neraking kang kondur saking pangkonan nale